Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra patepang dangu deui sareng simkuring mengaris dina pindangan dongeng Sunda di channel Suka Seni Sunda. Kumaha mitra sadayana damang, insyaallohnya damang, sehat, berkah, ageng rejeki. Salam kanggo sadayana kulawargi di bumi mitra sadayana di mana wae ayana. Nu cakatna, nu tebihna, di kampungna, di kotana, nu anomna, nu sepuhna sadayana wae mitra sing sararehat ku pribados didoakeun. Mitra urang lajengkeun deui ieu dongeng dina judul Tisna Sabadesa karangan Rahman Desainan. Insyaallah ayeuna teh anu seri ka genepnya, kamari mah seri ka 5 ayeuna lepatnya ieu lepat nyarioskeun lebat nyebatkeun mitra kadon seri ka 4 ka 5 kedahna 5 ka genep teh ayeuna nu ka genep mitra hapunten. Atur nuhun kanggo mitra sadayana nu parantos komen dina channel ku pribados insyaallah pasti di reply wae nya atawa nampi diwalar wae dina komen. Pami kanu ngabsen mah engkin wae nya supados enggal maksudna teh ngejar waktosna supados enggal upload mitranya. Insyaallah kin aya waktosna ku pribados disebatan hiji-hiji mitra nu sok komen anu mitra anu satia tangtosna pami komen teh satia ngadangukeun ieu dongeng. Mitra supados teu nyangkolong kana waktos urang lajeng bae ieu carios dongeng Tisna Sabadesa wilujeng ngadangukeun. Satya reuwas lain dikieuna. Teu nyangka saeutik-eutik acan yen Tisna bakal maju ka hareup newak leungeunna. Beungeutna reup geuneuk rai pias, tuluy meta sabisa-bisa. Tapi lapur, barang obah make tanaga pigeulang leungeun Satya dipencet bari diparioskeun. Satya ngejerit, "Aduh!" Cenah celik bedog teh ragrag tina leungeun Satya ku Martasim geuwat dipulung tuluy diampihan. Martasim mimitina mah ngagedeg wae nenjo Tisna alona meta. Tapi barang sidik yen Tisna alona teh teu sapanea, tetela bisa main po kawas Murhasan bapana Tisna. Martasim jadi gede hate sarta bunga nu aya. Satya, tadi berang 3 kali anjeun ngahina ka kuring. Nista maja utama. Cek Tisna, ayeuna 3 kali deui ku kuring dihitung. Beak kesabaran kuring. Satadina mah rek make jalan lemes meruhkeun hati anjeun jeung sabatur-batur anjeun teh. Tapi ayeuna kapalang. Rasakeun yeuh pamales kuring. Celebet. Uceulina Satya ku Tisna digitik ku dampal leungeun disanggigirkeun. Satya eukeur mah hareneg ngarasakeun leungeun urut diparioskeun, katambah ditinggang pisan ku ceuli. Atuh lagedai teh ngalagedai kagigir, bru namru teu usik teu malik. Cing, anu gumejeng tadi teh. Cek Tisna kanu dariuk opatan deket tukang kendang. Saha anu rek nungtut bela ka Satya? Yang hareup. Srog Soma jeung Sastra maju ka hareup, tuluy tandang pasang kuda-kuda maksudna mah rek ngahurup. Sebrut duanana nubruk. Tisna nyingcet ka gigir, duanana ti jongjolong. Sabot keur ti jongjolong, buukna nu ngarumbay kana beungeutna ku Tisna dijamret bae bari ditarik ka hareup. Tuluy anganna ditinjul satarikna. Cenah blug Soma labuh teu usik teu malik. Sastra cengkat tina ti jongjolongna, sabot Tisna ninjul angan Soma ieu ngadodoho ti tukang. Maksudna mah rek newak cangkeng Tisna. Tapi Tisna kasit malik bari ngajamret leungeun Sastra anu rek ngagaramang kana cangkengna. Bari miteskeun ramo, Tisna meupuh iga burung Sastra. Atuh ieu oge namru deui bae. Saha deui? Cek Tisna langtung ajeg kacaangan ku lampu patroma. Ayeuna tembong paromantisna cekas bengras kesit pelit awakna ngeusi sambada wanda perceka. Pamulu bodo balilu bareto teh
leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana dina beungeutna. Nu dimaksud ku Tisna saha deui teh batur Satya nyaeta Tanu jeung Adi. Katilu Mang Ibro guru main po. Tapi tiluanana caricing bae melurengked nenyo baturna ngajaloprak teh. Rupana bae Tisna teu sabar atawa acan puas pedah nyeri urut tadi disengserikeun dijieun sengak gogonyakan. Teu tata teu pasidi leungeunna Tanu jeung Adi nu keur narengkep tuur ku Tisna ditarik diseret dibawa ka tengah pakalangan. Duanana taya-dayana sungut Tanu atuh anu biasana ngocomang bae gegeloan harita mah jempe. Kudu ieu mah kagabagian kabeh cek Tisna. Jung Tanu ditangtungkeun jekok ditonyok ti hanapeun gadona meuni nyatrok jigana bae. Tisna kungsi diajar boksen da eta tonjokana jiga dina film. Jekok koleang kebut Tanu nang karak bengkang berbei getih tina sungutna. Adi miris jiga noneang jalan rek lumpat tapi kajewang manten ku Tisna. Jekok deui ditonyok palipisanana noron 2 kali ku leungeun kenca jeung katuhu. Bangkieung koleang coprak patunjang-tunjang jeung Tanu. Ieu kajadian Tisna ngarubuhkeun 5 baladna masjid ya ngan make waktu sakedeung bae. Kabeh peren 5 anana ting jaroprak. Martasim najan nenyo Tisna alona sing horeng aya eusian teu samanea tapi ari ret kanu ngajoprak teu empes-empes mah hatena ngarasa sieun kabeh misan nadahan pabeupuh Tisna. Tapi karuas jeung kasihan Martasim teh teu lila lantaran Tisna harita nitah Umar mindahkeun nu ting jaroprak teh ka sisi pakalangan. Tuluy ka Martasim menta dipangmawakeun cai. Martasim geuwat ngadig-dig init nyokot cai ti sisi balong anu deukeut. Inya sarta wur-wur nu ngajaroprak teh ku Tisna disieumehan. Heuleut sawatara menit pating kulisik tuluy dariuk disengharupkeun ka Umar jeung Martasim. Rupa-rupa petana nu 5 teh aya nu nyenyekel leungeun, aya nu nyenyekel iga, Satya mah komo dibarung jeung utah uger sagala. Sabot keur kaditu top Tisna kana bedog paranti ngigel nu aya di dinya. Hiji deui urang pecak cek Tisna. Srog Tisna kahareupeun Mang Ibro nu keur ngahep-hep di juru tukangeun bene. Cing ngadeg Mang cek Tisna ka Mang Ibro. Sieun-sieun oge Mang Ibro nurut. Jung nangtung tapi saawak-awak ngadaregdeg. Jiga nu muriang keur nirisan nenyo Tisna nyekel bedog. Dag dina hate Mang Ibro meureun aing teh rek dijagalkeun kawas munding. Geuwat Mang Ibro kunyam babacaan lalaunan tapi teu daek uni da loba pohona batan ingetna. Ku Tisna Mang Ibro teh setengah digusur dibawa ke tengah pakalangan. Martasim jeung Umar reuas. Nenyo Tisna nyenyakel bedog barina narik leungeun Mang Ibro teh. Mang, guru main po di dieu nya. Cing, ieu bedog tina leungeun kuring tewak atawa ragragreung. Ampun Mang Den, ampun Mang mah sanes guru Mang mah masjid ya. Polon Mang Ibro ngomongna haros-hos ancad laer. Entong ampun da moal dikiwa kieu. Ieu mah hayang nyaho bae nepi ka mana kapinteran main poti masjid ya dipake tepuguh teh. Jeung kuring rek nyontoan itu tuh Satya. Yen main pot teh teu meunang dipake heureuy, jeung teu beunang dipake gede hulu. Ampun Den, ampun Mang mah. Keplas bae bedog teh ditigaskeun kana beuteung Mang Ibro nu namru segedena nahaon. Atuh Mang Ibro mani burial buncelik rumangyeung igeung-igeungan. Leungeun duanana nyekel sisi beuteung, teu wani nyekel tengah nama, rumpuyuk bae teu usik teu malik. Tisna seuri ngagak-gak.
tayoh teuing nepi ka Namruna cenah. Martasim jeung Umar maruru depang depong kana beungeut Mang Ibro ngilikan tapak nigas tea. Tapi urut-urutna sing horeng beuteng Mang Ibro lain ditigas ku sesekeutna, tapi ku tongong bedog mimintulna. Ngan ku gesitna tisna bae malikeun bedog teu kaciri jiga nu enya nigas rek ngabinasa teh. Umar seuri nya kakak, Martasim ge milu seuri. Jadi Mang Ibro lain kapiuhan teu eling-eling, lain sakarat awal ngarumpuyuk teh. Sing horeng awahing ku sieun jeung reuwas nyangka beteungna nu Namru teh budal badil. Nu saleuseurian rupana bae ku Mang Ibro kadenge. Mang Ibro guat cengkat inget kana beteung tuluy disasar launan, dirampaan, diusap-usap. Bet teu kuat kieu Namru keneh sabiasa sasari. Kulisik Mang Ibro hudang gek diuk teu lieur teu naon ngan awak bae ngadeg-deg keneh. Awahing ku bunga awak dikadek teu sakara-kara. Di ditu nama Mang Ibro rek ngucap syukur, tapi dasar keur sial make hayoh galab rek nyebut alhamdulillah jadi alhamdulillah tarik pisan. Lantaran tisna kareret ngabedega nangtung hareupeunana. Jigana bae Mang Ibro teh jadi inget kana kecap audubillah. Bedog nu tongongna ditinggangkeun kana beteung Mang Ibro teh kutisna ditunda top kana jojodog nu aya di dinya tuluy dibawa ka hareupeun Satya jeung sabaturna nu harita masih keneh marencetan awakna. Gek tisna diuk luhurin jojodog pok ngomong kanu limaan nyaritana leuleuy teu bangun-bangun amek sapedas tas galungan. Malah ka Satya oge teu nyebut ngaran tapi nyebut Kang Satya cenah. Ayeuna kumaha Kang Satya jeung ieu nu sanesna? Masih aya keneh kapanasaran ka kuring atawa henteu? Carekna. Ari cara Akang mah geus tarima bae. Tarima ngunghak cempelak. Ayeuna bade dibeureum, bade dihideung. Cek wiwilangan mah kumaha ujang bae. Walon Satya dumareuda. Kumaha ieu nu sanesna? Ieu mah batur kumaha Akang. Akang seren sumeren ieu oge kitu. Tah. Kieu ieu teh dangukeun ku sararea. Tapi paralun sanes ngabibisani. Agul adigung adiguna sanes. Pangna ayeuna cek cohagna mah ieu limaan geus tunduk ka kuring. Lantaran kuring geus bisa ngarubuhkeun. Jigana lamun kuring teu boga wajah mah teu bisa ngarubuhkeun anjeun sararea. Meureun moal tunduknya. Jep jempe tisna eureun sakedeung nyaritana diselang nyusutan kesang heula dina beungeutna ku sapu tangan. Tapi ari tunduk ka Mas Jibya tisna nulikeun deui caritana. Naon pasal sababna? Nah anjeun sararea geus ngarasa rubuh ka Mas Jibya. Cek pikir kuring. Tangtu acan anjeun sararea can patarema leungeun jogol diadu tanaga jeung Mas Jibya. Jadi tangtu cek pikir kuring keneh anjeun sararea pangna tunduk ka Mas Jibya teh pasal sababna mah tayalian iwalti sieun sanes. Sumuhun laras kitu pisan Jang. Cek Soma milu nyarita bari ngusap-ngusap anganna urut paninjul tadi. Kusieun teh anjeun sararea nepi ka kabaud kana ngalampahkeun kajahatan nu diluluguan ku Mas Jibya. Kabeh kajahatan Mas Jibya anu dilampahkeun kalawan nginjem tanaga anjeun sararea. Mang Martasim oge terangeun sabab ieu teh ngaranna oge kajahatan. Senajan dibuni-buni
awal akhir mah kanyawan bae. Mang Martasim kudu ngalampahkeun kewajibanana. Nyaeta ngajaga keamanan lembur manjaheureut. Anjeun sararo ge kudu ngalampahkeun kewajiban. Mun nya teh mah kewajiban cek anjeun sorangan. Nyaeta ngalampahkeun peta kejahatan lantaran tunduk ka masjid teh. Ayeuna timbang ku sararea. Berat mana? Sugema mana? Kewajiban Mang Martasim anu maksudnya supaya aman, rakyat gembira, hirupna ayem tentrem, teu aya ributan, teu aya pacogregan, atau kewajiban anjeun sararea anu salawasna ngarudetkeun rakyat, musutkeun lembur, nyusahkeun balerea, lantaran tunduk ka hiji jelema, sieun ku hiji jelema, hayang meunang pamuji ti hiji jelema, anu ngaranna eta jelema teh Mas Jibya, anu hirupna ge mencil ti batur, sakawenang-wenang samana-mana. Nya, kaharti jang, kaharti, cek Satya, nyaritana beuki dumareuda, malah make caninakdak sagala. Satya inget karena kajahatan anu geus dilampahkeun ku maranehna. Kaharti pisan jang, nyaritaan ujang bieu. Meureun akang teh kudu ngalebur dosa, kudu lesot tina leungeun Mas Jibya. Eta mah akang teh sadrah lilah pisan ku ujang bae. Kitu kahayang kuring oge Kang. Lemur ieu teh moal kusaha deui di pelebarna atau di pikanyaahna. Dibelaan tina angkara murka Mas Jibya. Lamun lain ku anjeun sararea. Anjeun sararea kudu wani terus terang. Kudu wani wakca balaka nyaritakeun sagala kajahatan anu geus dilampahkeun parentahna Mas Jibya. Lain dihareupeun kuring, sabab kuring lain polisi, lain pangagung, tapi di payunan juragan lurah, di payunan juragan camat, cendakna ulah aya nu dibuni bau, jeplak bae caritakeun, teu aya di jalan sejen, teu aya di jalan sejen. Lamun nya anjeun sararea hayang ngabelaan lembur sorangan, hayang nenyo baligeusan ngajadi ayang tentrem, raharja gemah ripah lo jinawi. Anjeun sararea dina lebah dieu kudu wani jadi saksi, malah kudu wani jadi sakitan. Dihukum bae cenah ulah gimir, dijalankeun hukum kalawan gede hate, da geus tamaha urang bongan ngalampahkeun salah. Jeung deui kapan geus aya ti dituna, sing sami gawe salah pasti menang hukuman. Sanes kitu Kang Umar. Umar nu ti tadi melongkat tisna lantaran pinuh ku rasa heran teh, teu nyangka sacango buuk tisna perceka kitu. Katambah deui nenjo sorot panon tisna anu seukeut nojo ka sararea. Jiga pisan kabeh nu disanghareupan ku tisna teh aya dina dampal leungeunna, aya dina kakawasaanana. Srog Umar ngised diukna kagigireun Satya. Nya bener Cak, naon nu dicaritakeun ku Jang Tisna bieu ku kuring kaharti, cek Umar bari rada nyang hareup ka Satya. Ayeuna kuring nu pangheulana rek nyanggupan kana syarat nu disebutkeun ku Jang Tisna bieu. Jadi saksi, kuring daek jadi saksi kajahatan Mas Jibya di dieu. Kuring rek nyarita terus terang. Lain bae jadi saksi tapi jadi sakitan oge kuring daek. Dihukum bae caritana nya bae lah. Keun da nya kuring boga dosa, make daek dijieun pakakas ku Mas Jibya. Asal lemur ieu bae, lemur matuh urang ayem tentrem sabihara sabihari deui. Keur sayang akbar Gusti Nu Maha Suci, sakapeung sok matak teu kaharti. Cara ieu kumaha henteu rek helok. Satya jeung sabaturna anu dina waktu sakitu lilana mantangul nurutkeun hawa nafsu sorangan dikadalian ku Mas Jibya, teterang rasa diasi, teterang rasa dinyaah jeung pada kaula. Tapi harita sakedet netra dihareupeun tisna kalawan disaksian ku Martasim jeung Umar, tok teh Satya nyarita. Kuring ge Mar nya kitu. Yang ieu sabatur-batur oge kitu rek nurutkeun sakumaha pasanggupan Umar tadi. Geus bosen kuring teh hirup dina poek bae, hirup dina dosa bae. Ayeuna mah
Geus kumaha jang Tisna kuring mah teh tadi ge. Gitu omongan Satya. Ciri yen Satya jeung sabaturna nyaan geus tunduk sarta nyaan eling kana sagala laku lampahna anu salah. Tah ayeuna kieu atuh. Tinggal Mas Jibya jeung tiluan deui baturna. Nyakeun kumaha kuring eta mah. Iraha pada pidatangeunana? Pageto jang. Pageto keun. Ayeuna kieu. Wayahna capek-capek ge. Wayahna nyeri-nyeri oge. Kugu tuh Mang Martasim paman kuring. Da bagianana nguruskeun nu kieu. Bongan jadi tua kampung. Kuring onaman ngan sakadar ngabantu nu jadi paman. Penting ieu keneh anjeun sararea jeung Umar jeung Emang kudu terus ka desa ka juragan lurah. Ulah galempeur, ulah ngabantah supaya menang panalingaan sarta panang toyungan tinu wajib dinamur kana masjid jangke. Mangga. Walon Satya pondok ringkes hatena ngaleketei dages kacipta yang jadi babandan. Bok deui Tisna ka pamana. Tah kitu Mang beresna teh. Kumang terangkeun ka juragan lurah tapi ulah nyebut-nyebut ngaran abdi nya. Aku wae menang Emang. Engke sareng sena nerangkeun sareng nitipkeun Mang mulih di ka dieu. Kang Umar kantun di ditu. Bilih keung mah mulih ngajak Kang Kulisi bae. Martasim unggul. Paromana gumbira tanda yen satuju tuluy nanya. Kumaha tuh Jang Acim? Bari nunjuk ka Jang Acim nu diuk ngompod di juru. Tisna ngahulang sakedeung tuluy ngomong. Sawios Jang Acim mah di dieu. Sanes anyar keneh ngahijina sareng Mas Jibya teh nya. Tangtos teu acan kabaud kana naon iwalti kana ngadomah. Nya Jang Acim. Sumuhun. Cek Jang Acim. Nya, cicing bae di dieu tuh Jang Acim. Cek Martasim. Tapi ulah nyoba ka mana? Bisa perlu ku patarsan jeung panyaur. Ujang kudu bisa gancang nomoran. Nuhun mangga. Molon Jang Acim. Beral atuh Mang, jajabkeun. Cek Tisna bari jung nangtung terus memeres pakaianana nu kusut urut galungan tadi. Telila bring sararea ararimit. Diiringkeun ku Martasim ngajugjug balai desa Buah Jati peuting harita keneh. Sanggeus sararea init Mang Ibro cakah cikih ngampihkeun parabot kedang penca. Semelungse semu teunangan lantaran kawiwirangan di tengah pakalangan. Aya saurang dua urang nu nyaksian kajadian bieu. Gura-giru balik ka imah ngahudang-hudangkeun tatanganna bari alewoh nyarita. Teu sangka cenah anu dipapagkeun bareto teh anu mawa kacapi teh anu semu bodo biko teh bet bisa ngarubuhkeun 5 jelema kagenep Mang Ibro nepi ka taralukna. Kabeh anu ngadarengekeun saruka bunga muji kana wawanena Tisna sarta ngaharep supaya Mas Jibya oge cenah tunduk. Ari Tisna balikna ngagandeang ka imah Martasim bari ngulang-ngulangkeun iteukna. Siga satria madukara dina carita wayang mentas pupuh perang tanding mulihing pada leman. Jang Acim sejeroning lempang balik ka imahna hatena teu jongjon. Rupa-rupa hal asup kana pikiranana. Babakuna inget yen manehna kungsi ngabejaan Satya jeung Tanu supaya ditepikeun ka Mas Jibya sagala hal anu dicaritakeun ku Martasim. Tina hal pidatangeunana Tisna alona Martasim ka meja heureut anu cenah bakal ngurawat Mas Jibya teterusan nyokcrok banda kayana. Tapi buktina banda kaya warisan ti kolotna
anu sakitu loba banda kayana. Nah hate ditepekeun kitu ku Satya jeung Tanu. Yen aneh cek pikirna harita, naha Mas Cibja teu ngahargaan pisan ka manehna. Manan ngahargaan kalah kabeki nyok cerok banda kalah ledis. Beak bersih asup kana sakuna Mas Cibja. Anu ngabejaan nitah Mas Cibja caringcing teh manehna. Jeung naha sakitu geus dibejaan yen martasim minang saraya ka alona, Satya jeung sabaturna dibika deseh teu bisa peta. Ingat kadinya Jang Acim lempangna eureun. Diselang ngahulang heula. Gek diuk luhureun batu gede sisi jalan ronda. Sakurilingeun Jang Acim poek mongkleng buta rata. Jempek jempling taya nu kadenge iwal ti soraga angangkrang jeung jangkrik ngerik. Dina keur jempe simpe kitu breh deui nembongan kana pikirna kajadian bieu. Satya jeung sabaturna babaturan manehna dina adu-aduan sasatna jadi babaladan. Atuh pisah jeung batur saihwan, hartina manehna teh nyungelik hirup sorangan. Jol pertanyaan, jol sangkaan, kumaha lamun Mas Cibja oge nepi kasoran tuluy serah bongkokan, kumaha karesep manehna? Ceken tea, sintir tea lapur. Moal bisa deui sukan-sukan, moal bisa deui ngadu, nyameureun kudu macul, kudu digawe, kudu buburu. Ieu pikiran ngagoda pisan hatena Jang Acim. Rek jung pisan init, gek diuk deui. Jiga aya hal sejen deui, asup kanu pikiranana. Tetela, hal ieu leuwih penting batan pikiran nu heula. Jang Acim buringas jung nangtung reketek magehan samping urut harudumna dibelitkeun kana cangkengna. Gejlik init mengkol ngetan nyorang jalan Ciporeat. Mas Cibja kudu dibejaan. Kudu dibejaan ame taki-taki caricing pageh kancing. Jang Acim ngomong sorangan sajeroni ngagedig lempang teh. Aing kudu ngabela Mas Cibja, ngabelaan kasukaan jeung menang buruhan, menang pujian ti Mas Cibja. Horeng Jang Acim teu kapok. Sakitu bareto kungsi buja beja ngabela Mas Cibja teu mawa hasil naon-naon. Da ceuk hatena oge deui, meureun bareto mah nitah batur, ayeuna mah rek kusorangan ngabejaanana sarta tangtu hasilna cenah. Paroman Bang Jang Acim gumbira lantaran hatena geus cinek rek biluk nyaan ka Mas Cibja. Geus kacipta bae Mas Cibja pimujieun pedah dibejaan sarta kacipta deui buruhan gede ti Mas Cibja. Ti manjaheureut ka Ciporeat lamun make jalan norobos mapai galengan sawah teu sabaraha jauhna. Disorang ku lempang kitu kana setengah jam mah aya. Jang Acim geus apal jalan kadinya, malah nyahueun pisan di imah mana ayana Mas Cibja ayeuna. Nepi ka imah nu dijugjug kabeneran oding batur bawana Mas Cibja kadinya kaluar meureun rek nyelang ka cai heula. Ku Jang Acim disampeurkeun sarta nyarita yen aya perlu ka Mas Cibja. Hayang panggih ayeuna. Aya naon Cim? Penting Kang. Bejakeun anggur ka Mas Cibja hayang papanggih ayeuna kuring. Oding asup deui ka jero imah. Terus ngaharewas ka Mas Cibja. Tapi Mas Cibja rada lila rek kaluarna teh. Meureun mihapekeun heula duit pamasang ka api atau ka usuk. Da harita kerame ngaradu sintir di dinya teh. Kade euy, duit dewek. Cek Mas Cibja kadenge ti luar. Teu lila jol Mas Cibja nyamperkeun Jang Acim sarta ku Jang Acim geuwat diboro teu sabar deui. Drak-drak Jang Acim nyarita hariweus-weus nerangkeun sakur kajadian bieu.
ditataan timimiti nepi ka anggeus bari ditambahan ku omongan nu lain-lain tina haltisna. Majar teh ngagogoreng jeung nangtang Mas Cibja dipalar amakna Mas Cibja buruhan gede. Rengse jang Acim nyarita pudigdig Mas Cibja amak kaleper awakna gegeter rep beungeutna geuneuk jang Acim teu ditolih. Sup ka jero maksudna rek bebeja ngeusan ka bandar jeung rek kajak balik ka baturna nu tiluan teh. Meureun tadina mah rek lalaunan nyarita ka bandar teh, tapi awahing ku amek ari celeuweung teh nyaritana tarik nanakeran. Atuh nu ngadarenge rareuwaseun nyangka Mas Cibja ngagerebeg katempelan ku nu lain-lain pedah tes ti luar. Goreng gesan, rek balik. Oding, Arpi, Usup, ayo balik. Duit dewek bawa. Bari top karena baju nu ngagantung dina pakutihang rap dipake. Raketak magahan bedog dina cangkengna. Sageus tarapti kojengkang init dituturkeun ku nu tiluan. Nu keur ngaradu gawena ngan rungah-ringeh bae jeung pada baturna. Loba nyieun pertanyaan dina hatena masing-masing. Loba sangkaan nu lain-lain, tapi teu wani pok, teu nanyakeun, teu ngamangakeun. Mas Cibja atuh teu ngaliek deui ka tukang. Tutiluan baturna Mas Cibja sajeron yang ngiclik ti paneuri jeung Jang Acim oge ngarasa heran. Tara-tara ti sasari Mas Cibja ninggalkeun pakalangan. Sajajalan darepeh henteu gorgar kawasasari. Jang Acim oge ku Mas Cibja teu diajak ngomong deui. Henteu dibere pamuji pedah dibejaan. Oh mo buruhan teh mah anu dicipta ti tadi. Nyamos hanteu pisan. Nepi ka jalan simpangan anu bras ka Manjaheureut, reg Mas Cibja ngaraneg. Deh. Bisi penasaran hayang nyaho naon sababna pangna dewek ayeuna buru-buru balik. Ninggalkeun pakalangan ku dewek rek diterangkeun. Tah. Jang Acim nu moal beja. Di lemur aya ribut. Aya nuju bago ngalalakian ka dewek. Dewek nepi ka meh teu percaya. Si Satya Umar jeung batur urang nu sejen deui serah bongkokan cenah. Rubuh budak kamari ieu di tengah pakalangan. Budak bodoh biko balilu. Tapi ku sabab Jang Acim wani disumpah nyebutkeun yen Satya jeung nu sajena geus diiringkeun ka desa rek hianat ka dewek. Ya dewek oge percaya oge. Tah, ayeuna ku dewek kapikir jalan nepi ke Dewak si Tisna sakalian jeung si Martasim. Amana teh? Cenah cucungik si Martasim eueuh ka desa ngiringkeun batu urang. Tapi si Tisna aya di imah. Urang heulakeun podaran ulah ti hareup bisa nya pelitna. Tapi urang make akal. Jap jempe sakedeung, Mas Cibja semua rada ngahulang. Nu sejen eueuh nu wani ngomong. Mitra Sukaseni Sunda sadayana rupina sakitu bae heula ieu lalakon Tisna Sabadesa karangan Rahman Desainan. Dina seri nu kagenep ieu tos dugikeun ka dinya geningnya Jang Acim anu tadina dipercaya ieu cenah teu aya kabauna geningan kadon langsung laporan ka Mas Cibja. Dugeun ka Mas Cibja nyieun hiji tarekah deui kitu nya pikeun ngakalakeun. Mitra insyaallah urang lajengkeun di enjing ku lajengan anu dina seri ka-7. Hatur nuhun sagala rupi support sareng like sareng subscribe-na sareng share-na hatur nuhun. Mugia ieu dongeng teh tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah mitra Sukaseni Sunda sadayana di mana bae ayeuna. Sakitu nu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak